Yo, di situ percayanya. Ku urang disimpen tas si Acil di dieu. Bisi urang disangka teu balik deui. Nah jadi aing. Pan heula tuh, seutik mah. Ini parah nih. Beb, jangan putusin aku, Beb. Entah sehancur apa aku kalau tanpa kamu, Beb. Please, jangan ya. Jangan putusin aku, Beb. Aku nggak mau putus, Beb. Jangan, Beb. Jangan putusin aku, Beb. Please, Beb. Please gitu. Beb, please, Beb, mohon. Jangan putusin aku, Beb. King eta kunaon king? Tapi dia kali bisa. Hantu itu kunanangan aing mah. Bisa. Nah, aturan bisa Geus gitu. kunaon maneh? Eta geus di ditu eta video calling saha gitu. Hantu aing mah teu kunanangan. Bari ceuring. Kunaon? Teu kunanangan aing mah. Kunaon? Teu nanaon. Asli. Asli teu nanaon. Aslina. Aslina. Teu nanaon. Teu nanaon. Aslina. Aslina teu nanaon. Wadi eta anak si Mandoyok. Goblok anak si Mandoyok ieu teh. Aing kebutan pangalinan mau motorna euy. Mereka anak si Mandoyok tuh aing. Sang. Oh si Isa naon maksudna anjing bolak-balik ke kebutan di hareupeun aing. Aing mah euy. Mun balik deui, yang siksa. Urang teh. Kunaon sia teh Isa naon maksudna anjing ke kebutan lewat-lewat ka aing. Ngaledek ka aing ke siopik. Sing balik sia teh. Hayang diwelkeun ku aing sia Isa. Oh. Duh, urang ke kebutan teh hayang modal Mang Jek. Hayang modal mah sia teh ka WC. Naon ujung ke kebutan. Kan WC-na puguh. Aya bapak aing keur modal. Yang mana atuh tinggal mangkot dina tanggung bapak maneh sarua ngilu modal aya ke kebutan. Supaya naon sia teh hayang modal juga ke kebutan naon hubunganna? Ngarah ke angin-angin Mang Jek. Urang mah lamun dibawa angin-anginan teh hayang modal teh sok cager. Buah gelo. Besok atuh juk ngebut deui. Geus antepkeun aya namanya ho. Karena hayang modal ke kebutan mek angin-anginkeun we antepkeun. Cikinya bisa kebusukan. Sok buru. Duh, aing aya nu ngajak ulin yo piraku, aing ulin motorna beleuwuk kieu. Kumaha heula ku aing. Piraku aing ek ulin jeung awewe. Motor beleuwuk kieu. Kayak aing geus keren-keren. Ah, nyerakeun ieu motorna beres oge euy. Geus ieu mah tinggal berangkatkeun ya. Aing disalin heula. Geun yang si Neng anu. Salin heula. Aduh aing rek. Kamang dayat ieu heula. Sinarieun ieu si Faisal motor. Dikumbah we. Kieu tah budak ngorang mah dikumbah. Aing beureun mangken ieu mah euy. Hing. Rekaman motor. Bener Sal, di mana Pak Lurahna? Heeh, di ditu nungguan cenah. Nungguan Bang Jek. Oh. Oh atuh, urang ka ditu heula. Ieu nitip budak urang. Modal. Neng, tungguan heula. Heuh, bapak ka ditu heula. Emang benar tadi bapak aku dipanggil sama si Pak Lurah? Ah, enggak. Itu mah aku cuma yang deket jeung Neng. Iya atuh meni kasihan bapak aku di gaweanku Mau deket mah padahal mah ngomong aja we, jangan gitu. Ya kan malu ada si bapaknya mah. Harunya bapak aku mah Ya kan malu lamun aya si bapakna mah. Teu berani. Bisa? Sia gagawean ka aing ka kolot sia teh. Si Pak Lurah naon? Teu ngagarohan teu naon ka aing. Naon maksudna sia teh Isa? Tadi mana neangan, Bah? Oh waduh sia teh. Naon maksudna sia ka aing ngagawean?
Tega ka aing kaki-aki sa gagawean aing ana sulumpatan. Sugan aing heueuh ka bagi ke duit BLT. Eueuh gitu Pak. Oh, aing nyaho sekarang mahnya. Sia teh kadeukeutan anak aing, ngabelaan ngagawean aing. Tapi ka mana ge ku aing moal disitujuan. Aing teu hayang teh bebesan anjing si Mandoyok. Hayu Ning, balik. Hayang diwelkeun ku aing sia teh. Well. Cing. Aing salah taktik ieu mah. Aki-aki rabigna kalah ngamuk. Bah, itu aya parurat cenah neneangan Abah. Kita ngapa ngabagikeun duit TLT? Aduh. Mang Dek. Ka mana sal? Maneh mau budak leutik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah bunuhan. Aing dibabakeun ku aing ya. Naon sal? Eta, Naon eta teh? ek dibawa kemana Mang Dek? Hayangeun beli seblak ka Wali. Beli seblak. Heeh. Ah, atuh. Ek beli seblak mah antur we ku urang Mang Dek. Heh, tuhan anu yang teuing. Aing mah teu percaya komok anak si Mandoyok mah. Dar anak aing sih teh. Ini maneh duaan, balik tiluan anjir. Teu bisa. Ku aing ge bisa diatur kene teu percaya aing mah. Dar ku maneh teu dibawa balik deui sih teh. King. Kaki rabig dikasih beuleun kieu, tanjok ulah. Ulah ki ulah. Ieu ge kieu calon minta aing King. Teu percaya aing mah sal. Moal. Yo. Di situ percayanya. Ku urang disimpen tas si Acil di dieu. Bisi urang disangka teu balik deui. Nah jadi aing. Kan heueuh tuh. Seutik mah. Geus sok atuh King, demi cinta maneh aing rela berkorban. Kalau mah kaki macam-macam mah bubuk ku aing kieu mah. Sok. Yang geus, aing jaminanna si Acil mah. Duh, tapi tong lila heuh. Omat, mun teu balik deui, ieu budak leutik. Ku aing geus jadi opak. Omat jaga kepercayaan. Duh. Oh. Tah tong turun tengok ka dieu tah. Hati King. Ya, awas kade, bubuk jadi opak tak ku aing teu balik deui. Mun teu balik deui jadi opak. Heuh, diwelkeun ku aing teu balik deui mah. Well, King. Sada ada nang pura pisahnya. Kembali lagi. Mohon. King. Guys, si Mang Dek tuh. Wanita lamun ngeprank si Mang Dek. Ngeprank. Heeh. Nah najis nih ngamuk aing. Moal sok mani mah selamat pasti selamat. Nyaan selamat. Bener sok engke aya naon mah ku aing. Nah waduk si makaburun ke teh. Yo, ku urang di video ti ditu. Kira-kira mana geus teu sanggup lambaikan tangan ke urang heuh. Rek dimprank lin King. Oh, sok we nya. Lamun aya naon mah lambaikan tangan we nya. Ade. Oh, sok. Nyuh. Sia kamari datang-datang yang naon jeung aing. naon maksudna sia teh budak leutik? Rek macam-macam jeung aing. Naon maneh ngajak ribut ka aing? Ya, sia disintreke ku aing, nepi tak ka Majalengka sia teh. Sok aing mah sieun. Serius ieu maneh? Serius aing masuk jeung aing. Sok, mal mundur aing mah sajengkal deh sok jeung aing dia. Temen aing leutik na. Lah siap eda naon Acil? Aing boga salah naon ka maneh sia teh? Ujug-ujug ngamuk ajak gelut ka aing. Sia kunaon kasurupan mabok. Ah, anjir ieu mah sia mah. Heeh, aing mabok cinta aing. Sia ulah nyebut leutik-leutik ka aing, si gabred ku aing yo. Iya serius sia ngajak ribut ka aing. Bercanda. Bercanda. Oh itu kamera tuh. Bercanda. Bisa? Naon maksudna ieu si budak leutik? Ka dieu sia Isa. Naon, Bah? Naon maksudna dia ieu budak leutik ka aing ngajak gelut. Bercanda-bercanda. Eta teh si Acil cenah Bah yang diajar acting. Nah, King, sia jadi nyalakeun ka aing. Pan ide maneh ieu teh. Ah, itu si Acil Mang Dek. Ah, goblok gua nage. Untung sia teu diwelkeun ku aing. Mun diwelkeun sia nepi ka Majalengka ta. Balik pisan. Well, Ku bajak di welcome mah tuh ku aing leuwih di welcome. Mang Dek. Mang Dek. Ya. Ya. Iya cenah, ngajak gelut ya. Tanda bah. Ya. King. Iya ngajak gelut cenah. Sing dirabikeun. Tanda king. naon sia budak leutik? Tanda banta. Iya. Oh. Cenah wani na kumaha atuh. Wani aja kingan era we. Ah, kau ngerani. Ai.